Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana para mancowor salam dunya anu mikamet kana dongeng Sunda. Wilujeng siang wilujeng patepang dangu deui sareng aki pamiarsa dina acara dongeng ngabuburitnya. Ngabuburit direncangan ku dongeng Sunda ti kidagar spesial. Mugi-mugi wae ya dongeng tiasa janten panglipur kalbu pangbeubrah kana manah pangrepeh kana hate pangjajab lalasoannya bari ngantosan buka ngantosan magrib. Teu raos upami bari ngadangukeun dongeng mah nya. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda jejer carios Jawara kapidangdung. Ieu dongeng rek anak nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi wae sakedik dua kedik mah aya hikmah nu tiasa dicandak ku urang sadaya kangge pienteungan urang hirup kumbuh di alam dunya. Ulah heula pamirsa kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin naraskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, X. Sareng sajabina deui nya. Atur nuhun, mugi sadayana dipabarinan kasehatan, lahirna sinareng batinna jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Oge dikiatkeun ngeuni ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin amin ya robbal alamin. Pados teh yang kolong warna waktos mangga urang pedar deui urang guar deui lalampahan Kusmara Lukman teh par asa makna mangga kaparayun sadayana prung Meh unggal minggu Kusmara anu geus papacangan jeung Neng Lia sok patepung janjian di sisi situ. Sakapeung di lamping pasir atawa di curug girang walungan Cimanceri. Hubungan duanana tambah lila tambah raket tambah layeut kawas gula jeung peueutna. Duanana ge geus kedal janji rek ngahiji ngawangun rumah tangga. Ukur hiji halangana hutang Mbah Yusuf bapana Neng Lia ka Mang Ukun kudu dilunasan supaya tali lasso panyangcang Neng Lia bisa leupas. Tapi na lain duit saeutik anu kudu dipulangkeun teh jumlahna aya kana 1 jutana. Duit 1 juta zaman harita sarua we jeung harga sawah 3 hektar. Ieu teh kacida beratna bikeun Kusmara mah sabab nya kudu nyiar ka mana atuh duit anu sakitu lobana teh. Da sidik lamun ngandelkeun buburuh mantuan dagang Mbah Sidik mah ukur cukup pikeun jajan manehna sapopoena. Sanggeus mikir diteleuman dibulak-balik nya Kusmara teh rek nyobaan nyaba ka daya Bogor. Maksudna pikeun nyiar usaha anu sakirana leuwih mujekil, leuwih ngahasilkeun duit pikeun manehna kukumpul bekal ngalamar Neng Lia. SPB jaka Mbah Sidik oge katut nyitia anakna Mbah Sidik, ku Mbah Sidik atuh diidinan ngan nyitia anu sigana kurang ridho mah sabab ukur ngabetem bari panonna ngembang ku Cimata. Sacan mangkat kadayeuh Kusmara geus janji patupung di curug jeung Neng Lia. Atuh manehna lumampah heula pikeun nepungan bebenena. Hayang nyacapkeun heula ka sono samemeh papisah jauh dina waktu anu lain sakeudeuh. Di sajen tempat Mang Ukun kesel jeung keuheul ka bina-bina. Sabab tiap manehna ngapel ka Neng Liana pasti eueuh di imah. Bebejana mah cenah ulin ka babaturana atawa init ka pasar.
Antukna Mang Ukun teh ngutus Ki Patok Goler jeung baturna pikeun nyelidik naon anu sabenerna kajadian. Kunaon tiap poe Ahad nyeliat tara aya di imah, ka mana atuh inditna oge nepungan saha. Sanggeus saya 2 kalina ngintip nutur-nutur Neng Lia nya Ki Patok Goler teh meunang ngacinakan. Yen Neng Lia salila ieu teh bobogohan jeung Kusmara. Ki Patok Goler atuh gancang nepungan Mang Ukun pikeun ngalaporkeun hasil panaluntikanana. Di hareupeun Mang Ukun barabat bae Ki Patok Goler nyaritakeun papanggihanana ngeunaan Neng Lia. "Tah kitu anu sabenerna teh, Amang," cek Ki Patok ka Mang Ukun. Mang Ukun kekerot nahan amarah. Ambak ka Kusmara anu geus wani-wani ngoromeo calon pamajikanana. "Ki Patok, asah badog anu seukeut. Poe Ahad disuk mah urang podaran da si Kusmara teh." Cek Mang Ukun bari teteh nyerag bakat ku ambak. "Siap juragan. Bagian ewak eta mah ku abdi ge kauntup keneh." Ki Patok gede hate sababasa harita patelake Kusmara teh rubuh ku manehna. Poe Ahad geus datang Kusmara keur ngobrol di mumunggang pasir bari nyawang curug anu caina tarik ningang kana leuwih jeung batu di handapeunana. Cai curug buyar katebak angin jadi reumis anu matak segar kanu keur ngobrol paduduaan. "Sing sabar nya Nung, engkang moalami. Engkang sateka polah bade ngupayakeun artos kangge mayar hutang Abah ka Mang Ukun," ceuk Kusmara bari ngusapan buukna Neng Lia. Neng Lia ungeuk sirahna diserandekeun kana dadana Kusmara. "Ulah kabingmat ku wanoja kota nya Kang. Saurna mah di dayeuh mah seueur nu geulis mararencrang." Neng Lia ngaharewas lalaunan. "Moal atuh Nung, akang janji bakal satia ka anjeun buah hate kembang soca akang." Walon Kusmara bari nyium tarang Neng Lia. Satu sama duanana pogot sesonoan silih simbeuh ku kadeudeuh silih ciprat ku kanyaah nyacapkeun sagala rasa anu terus ngagalura minuhan dada. Beres sesonoan duanana leumpang maksudna marek nganterkeun Neng Lia ka sisi lembur Cikuda. Dina kaayaan kitu ngadadak aya 4 urang jalma ting corelat ti kencak katuhu jalan ngepung kanu duaan. "Kurang ajar sianya wani-wani ngaganggu kana calon pamajikan dewek, heh?" Mang Ukun nyentak ka Kusmara nu ngepung detaya lian Mang Ukun sabatur-batur. "Kodaran euy, gembur!" Mang Ukun marentah ka anak buahna atuh Ki Patok Goler, Sujai jeung Acung. Tinggal rajelang bari seak baena rajang ka Kusmara babarengan. Kusmara atuh rada ripu ari di karepuk mah. Sanajan manehna can kabeunangan tapi manehna kadeseh terus-terusan. Nutiluan teh langsung naraja ngagunakeun pakarangna sewang-sewangan. Sujai jeung Acung mah ngagunakeun braugna, ari Ki Patok Goler mah ngagunakeun popongkol tina beusi. Pakarang andalanana eta anu mawa lalandihan Patok Goler teh sabab sakali kadagor ku patokna nya lolobana mah musuh teh langsung ngagoler. Ari ngaran aslina mah nyaeta Ade Ruhia tukang kindeu ti dayeuh Bogor sacan diangkat anak buah ku Mang Ukun. Kiu-kiu 2 bedaug datang ti luhur jeung ti gigireun Kusmara. Kusmara ngacorelat nyingkahan 2 bedaug sekaligus ku jurus cukut riut. Seak dampal sukuna ngaheat kana dada Sujai tapi patok beusi Ki Patok Goler. Datang tarik rek ngaremukeun bincurangna. Kusmara narik deui sukuna sabab mung ari kudu witisna remuk mah. Panarajangna diganti ku tenggeulan keteng anu ngablesur kana beungeut Acung tapi deui-deui. Patok beusi teh ngagagalkeun serangan Kusmara. Kusmara malik ka Ki Patok tuluy peureup kencan ngadiusnya jurus landak nobros gunung. Tapi Ki Patok gancang nyanggeyengkeun awakna ka belah kencan anu saterusna Patok beusi ngahiuk kana cangkeng Kusmara.
Dina waktu anu sarua, dua congo bedaug nyampek rek megatkeun ti koro jeung nyempalkeun tak-tak Kusmara. Lolongrang pikeun Kusmara ngejat manehna ukur bisa nyingkahan sabetan dua bedaug bari malik narajang ku dua pereupna anu ngawangun tenggelan murah kadu ngabelah kalapa. Hiu kukut dak tu. Heuh, cawat. Sunyai jeung Acung meh bareng ngoceak sabab careham jeung cukang irungna kahakan ku peureup Kusmara. Oh! Kadenge suara Kusmara nahan ka nyeri awakna ngarumpuyuk sabab cangkengna asa potong asa rujat dihantam pisan ku patok besi ke patok goler. Neng Lia atuh ngajerit nampa Kusmara rubuh teh manehna teterajal tina panyakal Mang Ukun. Tapi ku Mang Ukun diceklan manipage hing bae Neng Lia ceurik manikanya nyerian. Sadega pola Kusmara ngerahkeun tanaga pikeun hudang tapi patok besi ngajeger kana tarangna hiup bledag. Leng Kusmara katur lengan tetenjuanana ranyai kararoneng. Tarangna tatu soeh kulitna ngucurkeun getih seger. Ayo sia nyarita, yen anjeun teh teu bogoh ka Neng Lia. Hayo, ngomong dia. Mang Ukun sesentak bari nincak dadana Kusmara. Boro-boro bisa ngomong Kusmara keur satengah teu eling. Tapi curugna noel getih dina tarangna tuluy nulis kalimah dina batu gigireunana. Kuring cinta ka Lia salawasna kitu. Kalimah nu ditulis ku getih teh. Mang Ukun tambah ambak nembok kitu heat cedak bae caream Kusmara ditajong satarikna. Halungkeun we ka Jungrang, sina modar yahakan aja kada dileg-leg gorai. Cek Mang Ukun nitah ka anak buahna. Regeyeng anak buah Mang Ukun teh ngangkat awakna Kusmara dibawa ka sisi Jungkrang nulung kawing. Dihandapna walungan gede ngagulidag caina kadenge syah ti kajauhan. Teu antapana deui bleuwer bae Kusmara dibalangkeun ka Jungkrang anu sakitu nang tawingna. Sora Kusmara les-lesan kasilep ku ngaguruhna cai curug anu seah ninggang kana leuwih. Neng Lia ngoceak kawas anu kasurupan. Neng Lia narajal leupas tina panyakal Mang Ukun. Neng Lia lumpat tuluy ngagajleng kana Jungkrang nuturkeun ka Kusmara. Sora jeritna matak muringkak bulu punuk. Kawapatan ukur ting harulang silih pelong reuas kareureunahkeun sabab teu nyangka Neng Lia bakal nekat ngangajleng ka jurang anu sakitu jerona. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpokan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi tepas Sunda, kanca wargi Mancomania, kanca wargi Kidagar Official sadayana nu resep mika cinta kana dongeng Sunda. Mangga anu resep belanja online-nya di Shopee atau di Lazada tiasa belanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kantun klik salah sawios produkna tanapi link nu aya di deskripsi. Pamirsa engkena bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee mah pamirsa bebasnya. Bade ngagaleuh naon bae oge mangga sakawayong pamirsa. Kugulah galeuhna pamirsa di Shopee ngalangkungan link atau napi produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kanu parantos balanja oge anu parantos ngarojong urang keureuy dongengna. Tilu poe ti harita kocapkeun di rumah sakit daerah Dayeuh Bogor. Dokter Wahyu Aljabar kakarak datang ke rumah sakit. Geus biasa rutin unggal isu ke manehna datang ke rumah sakit pikeun ngalaksanakeun tugasna. Mariksa pasien anu aya di rumah sakit.
Wilujeng enjing dok, wilujeng enjing dok. Me hampir bareng sakabeh pegawai rumah sakit nyapa. Wilujeng enjingkeun ka dokter Wahyu anu memang dokter senior di rumah sakit eta. Malah jabatanna ngarangkep jadi wakil kepala rumah sakit. Wilujeng enjing sadayana. Walon dokter Wahyu bari seuri ipis. Dokter Wahyu langsung nguriling mariksa ka kamar pasien hiji-hiji. Dibaturan ku dua orang parawat asistena. Pas palebah di kamar nomor 12 kadenge sada sora jalema anu gogorokan. Sa kuring teh. Sa kulit kuring. Sa diri kuring. Sa bapak. Sa inu kuring. Urang mana kuring teh? Aduh. Nah teu aya nu inget ieu teh. Dokter Wahyu langsung ngadatangan ka kamar nomor 14 muru kanu datangna sora tadi. Pok manehna tumanya ka asistena. Ieu teh pasien anu datang dina kaayaan teu sadar anu meunang manggih ti Muara Cimanceri sanes. Sumohon dok, walon asisten dokter. Aduh, kuring teh inget naon ieu dokter. Rarasaan sirah kuring erek bitu. Ceuk eta pasien bari nyekelan sirahna. Anjeun geus kaleungitan ingatan ku sabab kecelakaan ieu. Anjeun ngaranna pan amnesia. Tapi ulah salempang. Anjeun maka cager deui. Ceuk dokter anu geus aya di gigireun pasien. Eta mah dokter teh dokter jaga. Manehna nenangkeun pasien supaya ulah cicileuweungan bae. Nya kuring geus leungit ingatan ieu. Tapi manya sadunya teu aya hiji ge anu inget ka kuring jeung saha kuring. Nah teu aya hiji ge anu ngalongok ka kuring atawa datang ka dieu ningalian kuring. Dunya teh meni asa ukur sorangan ieu teh. Daripada kieu mah leuwih hade kuring teh maot weh. Si pasien lalaki anu boga keretan beungeut kasep buukna panjang satak-tak kalah tambah jadi. Sabab sarumah sakit hiji ge taya nu apal ka manehna. Eta pasien teh si Oreng Kusmara Lukman anu dialungkeun ka Jungkrang teh manehna bisa aya di rumah sakit sabab aya nu haat nulungan sawaktu dirina kapanggihan ngagoler di sisi Muara Cimanceri. Dina kaayaan keur teu sadar. Ningali kaayaan diri Kusmara anu sakitu pikawatirna dokter Wahyu ulang mikir kumaha carana sangkan eta pasien hudang sumangat hirupna. Dan nepi maehan dirina jeung bisa cager deui sabihara sabihari. Sanggeus meunang cara anu jitu pok manehna nyarita. Ulah salempang jeung hariwang. Saha ngaran anjeun di mana nganjrek jeung urang mana kabeh kuring geus apal sabab karak sababaraha menit nu kaliwat pamajikan anjeun teh datang ka kami. Kusmara cangkat pamajikan kuring. Ceuk Kusmara bari pinuh ku rasa kabingung. Nya pamajikan anjeun, tembal dokter Wahyu. Tapi da kuring teh inget yen kuring teh pernah kawin jeung boga pamajikan. Ceuk Kusmara deui. Anjeun teh apa kana ngaran sorangan rek kumaha inget kana mangsa keur kawinan atuh. Anjeun geus kawin, geus ngalaman rumah tangga. Dokter Wahyu bisa pisan ngajawabna. Dokter, naon anu ku anjeun dilakukeun teh? Dokter jaga heran ngadenge omongan dokter Wahyu. Geus. Dokter pangparioskeun pasien kamar 15 wae. Keun, guring nu ngurusan di dieu mah. Walau dokter Wahyu bari ngiceupkan ka dokter jaga. Atuh dokter jaga ngaleos keluar gek dokter Wahyu diuk sisieun ranjang Kusmara. Kamana pamajikan kuring ayeuna? Tanya Kusmara ka dokter Wahyu. Keur nyiaran ubar ka Jakarta. Ke sabaraha poe ka hareup ge balik deui. Ceuk dokter Wahyu teu leum-leum. Dokter Wahyu keluar di kamar pasien terus nuju ke ruangan gawena di dinya geus nyampak kepala rumah sakit. Dokter Wahyu, naon anu ku dokter Wahyu lakukeun? Naon anu dilakukeun ku dokter Wahyu ka pasien kamar 14 teh? Tadi kuring narima laporan ti dokter jaga.
Yen dokter Wahyu cenah ngabohongan pasien amnesia. Cobi ibu kepala emut, saberapa persen peluang pasien amnesia damang deui. Wih deui emutanana teras dugi ayeuna can aya da nu dongkap pikeun ngajemput manehna. Kumaha nasib hirup manehna ka payun? Cek dokter Wahyu. Nya eta mah pikiraneun keur engke ka hareup tapi pikeun ayeuna lamun manehna hayang pangijeng pamajikanana aya awewe kitu anu daekeun haat ngaku. Yen manehna pamajikanana ngarawatna. Tanya bu kepala rumah sakit rada hariwangan kana kelakuan dokter Wahyu. Tenang bae bu, aya. Jawab dokter Wahyu Aljabar bari siri koneng. Kocapkeun di hiji memugang pasir di pinggiran daya Bogor. Aya hiji imah leutik tapi resik tur bararesi. Pakaranganana lumayan lega, dipelakan ku sagala rupa kekembangan jeung tangkal bung-buahan kayaning jambu air, tangkal arben jeung sajabana. Saurang awewe geulis pangawakan jangkung leutik buukna dibuntut kuda. Keur ngangais hiji budak lalaki kasep bari jeung lucu. Eta budak paling ge karaksa taun umurna teh. Budak teh haweun ditimang bari pipina terus diciuman pinuh ku kageugeut. Budak teh didieukeun dina tempat diuk leutik anu aya dina hareup sapeda. Maksudna mah rek diajak jalan-jalan bari nempo pamandangan. Sapeda diboseh lalaunan budak lalaki teh kalah seserian, tayohna mah meureun resep diajak jalan-jalan teh. Kakarak ge aya kana ratusan meterna ngaboseh sapeda, hiji mobil eureun di hareupeunana, supirna gagarowan. Ratna kumaha? Eureun heula. Rag atuh sapeda eureun sisieun mobil. Aya naon? Nyalukan kuring Dokter Iswan? Cek eta awewe anu ngaranna teh Ratna Komala. Dokter Wahyu rek ka imah anjeunna nuju di jalan. Enggal uih deui ka bumi, antosan we di bumi nya. Cek Dokter Iswan ka Ratna Komala. Selang sababaraha waktu di imah Ratna Komala geus kadenge anu gunem catur, nyaeta antara Ratna jeung Dokter Wahyu anu geus datang ka imahna Ratna. Ulah nanarik kuring kana masalah ieu, Dok. Kuring moal bisa nyumponan kana kahayang dokter. Anjeun kudu boga rasa karunya ka sasama Ratna. Utamana karunya ka kuring. Karunya kumaha, Dok? Dokter kudu karunya ka Ratna. Ratna ukur awewe biasa jeung boga budak leutik deui. Cek Ratna Komala bari neuteub ka Dokter Wahyu. Justru kabeneran. Si Ujang teh bakal boga bapa. Akan salila ieu karunya teu. Ieu budak teh teu apal ka bapana. Tenang bae, sagala resiko jeung biaya nu diperlukeun kuring nu nanggung Ratna. Kuring moal beunang karayu. Kuring moal beunang karayu. Pilari bae jalma nu sanes, Dok. Ratna, pan Ratna anu nganterkeun eta lalaki ka rumah sakit teh. Ari nulung teh ulah sok kagok atuh. Dokter, saha we anu mendakan jalmi nuju cilaka di sisi muara, pasti manehna nulungan. Eta mah lumrah atuh. Jadi kewajiban sarerea. Nya, kunaon kada dicana ka rumah sakit kuring? Nah, teu ka tempat anu sejen. Pamili cana ka tempat nu sejen kin kuring ditaroskeun biayana. Teras pami maot eta jalmi kuring jadi urusan sareng polisi. Tah kan? Pikeun nyalametkeun diri anjeun kuring anu kudu nanggung biaya rumah sakit jeung sajabana kaasup lamun aya polisi. Dokter Wahyu terus ngadesak bari nyingseunnan ka Ratna Komala. Antuk nama Ratna Komala ukur bisa ungeuk tanda ning satuju. Kumaha salajengna pamiarsa?
urang teraskeun bae enjingnya mu daya diantosan bisa witina oge. Can ngurunyung bae geningnya deh. Antosan enjing urang keureuyeun nya bisa witina. Teu can beres sieunaanya popolahna nyiapkeun icalanana janten teu dongkap-dongkap ya teh. Kitu we atuh nya pamirsa lalampahan Jawara Kapidangdung bagian nu kaopat nya. Kalima ayeuna nu kalima. Sakurang teuneun heula teh nya dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa. Enjing deui nya upami teu aya halangan harungan. Wilujeng mapag tajil. Wilujeng ngabuburit pamirsanya nu ngantosan buka saum, buka puasa. Mugi-mugi tamat puasana dugi kangke dinten Idul Fitri nya, dinten boboran. Pemirsa sakitu heula nu kapihaturnya akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca